Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad patepang deui sareng simkuring ceniu di balabar kawat burinyai. Sata acan dilajengkeun kana bewara-bewara anu salajengna, langkung sae wadia balad subscribe heula supados salamina wadia balad kengeng bewara anu enggal. Tong hilap usuh, like, komen, sareng share-na. Balad balabar kawat burinyai, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum ngaluuhan acara silaturahim halal bil halal PAC Muslimat NU Kacamatan Rancaekek nu dirojong ku KUA, MUI, DMI Kacamatan Rancaekek lumangsung di wewengkon palataran Masjid Agung Desa Bojongloa Kacamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dina dinten Sabtu 21 Mei 2022. Halal bihalal nu dibungkus ku silaturahim, mugia tiasa ningkatkeun iman sareng takwa, supados tauhid urang kiat, Islamna kiat, nu akhirna urang muli deui ka fitrah, kalayan pendak sareng kabagjaan. Dina biantarana, Wakil Gubernur Jabar mitutur, kalayan asmana pamarentah Provinsi Jawa Barat, mundut pangapunten lahir sinareng batin. Wakil Gubernur oge mepeling kanggo teras ngawujudkeun Jabar jawara lahir batin, anu hartosna, Jabar temung ukur museur kana ngawangun infrastruktur fisik tapi oge merhatoskun infrastruktur spiritual. Disarengan ku aya lolongkrang kanggo nganggo masker, Wakil Gubernur Jawa Barat mitutur, kasakumna masyarakat sangkan mulih deui kana kagiatan ku cara biasa. Sudah melonggarkan tentang masker, Jawa Barat pun seperti itu. Tetapi masih ada keharusan protokol kesehatan, terutama di ruangan-ruangan. Seperti itu adanya. Oleh karena itu, ini adalah berita gembira bahwa masyarakat sekarang sudah bisa bergerak dengan bebas, melaksanakan aktivitas ekonomi, pendidikan, juga interaksi sosial dengan yang lainnya, tidak usah lagi kekakuan. Jangan sampai dijadikan alasan tidak bergerak dalam bidang ekonomi karena COVID, tidak bergerak dalam bidang kesehatan dan pendidikan karena COVID. Oleh karena itu, jiwa optimis yang dibutuhkan masyarakat untuk menuju Jabar jaya. Wakil Gubernur Jawa Barat Nudalit digentra Kang UU teh di akhir acara ngadugikeun Jawa Barat jawara lahir kalayan batin sareng Jabar minangka simbol kanggo mekarna Jawa Barat lain mung ukur dina perkawis jasmani tapi oge dina perkawis spiritual. Pada masyarakat, pemerintah provinsi ingin sukses juara lahir batin. Amin. 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 Oleh karena itu masyarakat harus paham apa yang menjadi tujuan pemimpin hari ini. Sehingga Jawa Barat bukan hanya duniawi yang dikejar, tapi ukhrawi pun yang dikejar. Pendidikan, dibingkai dengan keimanan, kesehatan, dibingkai dengan keimanan ketakwaan, begitu juga ekonomi. Jadi tengah-tengah, jadi kaum wasatiyah. Sakitu kapihatur, ti langit wewengkon Masjid Agung Rancaekek Kabupaten Bandung, balabar kawat burinyai nu ngamancanagara, ngabewara.